gitu. Tetapi kami jawab kan emang pihak panitia ke repot teuing lah wilayah dana talang itu kanggo ngaboking eta mobil. Nah itu kan kasadayana mugia Paranjang Yuswa bari sehat kerjakeun angkat sama umat sahabat apa ya. Aku nuhun kana pangorbasan mobil aya di situ ngaki siga tulisan. Kalau ditutup pengawasan itu cuma masih kena atur nuhun resep kana pengawasan yang beda jeung resep kana orkesan. Syukur kita nadamu kapten orkesan. Dari sampai mengenai orkesan ini gampang kalau nggak yang mau ditutup dan sebagainya kalau pengocan model nutup senajan nyari takkan air mau terbarai hijau sebenarnya Korea mah kita sebentar bungan sok dari takkan mau dah kalau paling untung lah menjama anu maut ingatin karena hidup kaya saudara ya mau teh dalam melayani sodako na satu syarat mau tahu berapa hutang dibakar kabayar belum mau kurang mending aja lang hirup mayar hutang mending semua mayar hutang ke pakai kante bapak-bapak paling di sananya akhirnya terjadi alam baca moga-moga dengan berhormat Allah. Al-Fatihah. Ya kan aku baca saya coba terakhir yang karena baru Bismillahirrahmanirrahim. Diluri parentangan teu kersakeun cara iman Abu Jahal dijauhkeun. Diluri parentangan teu kersakeun cara iman Abu Jahal dijauhkeun. Diluri parentangan teu kersakeun cara iman Abu Jahal dijauhkeun. Obat diparentangan dikersakeun cara kufur Abu Jahal ditetepkeun. Obat diparentangan dikersakeun cara kufur Abu Jahal ditetepkeun. Obat diparentangan dikersakeun cara kufur Abu Jahal ditetepkeun. Maka hade pahaman ieu gambaran urang pilih aya dina kasasaran. Hade pahaman ieu gambaran urang pilih aya dina kasasaran. Mangka hade pahamna ieu gambaran urang pilih aya dina kasasaran. Alhamdulillah bersyukurillah. Di sana di pengawasan Jumat di pantai dibungakeun mungkin dengan sabab ku Allah di sana bisa mengucap
Udah kalau di pemerintahan dia bagi obat, sama saya nak bahasnya. Rencana apa mimpi ayah nanya mau 50 tahun umur karena apa parentana alor jeung di parentah urang diteresakeun ka bagi opat kanyanana kakara dina kumaha ieu untung naik derajat kan mau urang geus apal parentahan alor jeung Ridona Allah muli parentahkeun ridhoan ku Allah kersa Allah jeung parentahanana teu sakudu dikeresakeun ridhoan ku Allah teu ngan sakudu diparentahkeun ku Allah mah eta ridhoan ku Allah kersa Allah jeung parentah ka bayu opat ka maranana anu katilu cuma nu ieu urangna bisa nyebut bisi dites oge hiji nu diparentahkeun ku Allah jeung dikersakeun cara iman di Abu Bakar. Nah, subuh Jumat kita ngaji urang hadir di pengajian diparentah jeung dikersakeun. Da aya nu hadir kana pengajian sengaja diparentah sarua nu liwat jalan di subuh Jumat pengajian nanti dikersakeun liwat we. Urang di Bangkar ge mangkani deukeut teu dikersakeun mah hadir. Aya we di warung ladang-ladang gitu. Bagaimana jauh dari kersakeun wajib diparentah. Akhir kana pangeran untung para. Dan menunjukkan mah di masa bakal hanya sudah mulai diparentah. Yang mandiri kana poe Jumat moal. Parentah harus jeung kersana harus eta kitu. Jadi parentah jadi kersana secara iman dia akan dari mana yang amal ada di urang sholat zakat puasa mengaji. Ayat tadi parentah kalau terjadi kersakeun jadi tante, dikersakeun kubur di Abu Bakar tadi aja dikersakeun kubur jauh bakar. Itu tadi parentah dikersakeun. Katiluna walau kana teh diparentahan teu dikersakeun. Iki tangan teu dikersakeun. Kubur di Abu Jahal. Iki tangan dikersakeun kubur. Lalajo pada asar urang teh. Jadi kita tapi loba we di mana pangkaloma. Jadi sumen baru lalajo teh saya teh. Di kita mah dikersakeun adil. Nu dikersakeun adil teh kudu tingali hate teh. Ka mana ingetanana kudu teu lalajo kieu teh. Eta teh hari eling kaho atau hari poho lalu. Aku teh terpoho kalau tidak hari disiksa mana teh. Satu kana mana disiksa na terpoho ka aing. Jadi mungkin terpoho kalau teh hari disiksa. Nu yang kamana disiksa bakalan terseri atau cerita bagian maya di mana mah dari geus aya gambaran disiksa teh mau di mana mah surat itu bro tapi nangkang sok sirah di dalam umat baheula gaya nangkang iraha sok di dalam siksa ti Allah teh kana naon ciri-cirina poe kahiji kadua mah kenapa alamat nate tapi luka opat mati nate tapi juga pada 10 mata datang sekali lembar datang alamat yang ngarek datang sisa teh siap-siap naik alamat sisa di Allah mau makan sukses mau pedang mulai dari kanak-kanak batu, gejilingnya batu semetur nancap kuacinya ledak apa itu? Oh, kayak cuma lawan. Ku Allah didatangan teh angin puyuh. Siapa datang angin puyuh? Mungkin nancap apa yang suku nadina
waktu telea ke puasa ayeuna dan bulan dikasar ada bukan kayak di sini lawan naon eta teh nalajo nabi nate ka umat anu disiksa batonang ada umat kami Rasul mah misi nangtang meurepan ka Gusti nu dikeredukeun ayeuna dalam mata abdi mah susubanan we teh kada aya ingatan hatena atuh teu manehna sugan anakna sugan atak ituna nu daleuh mun disani maka misi lain bantang orang indungna jeung bapan susuganan budakna mah rada leuweung mun apa leuwih masjid jeung madrasah kalau ayeuna anak bangsa jadi ayeuna da bangsa da mere yang menang mali kekurangan nyamun mali teh hese ribu mali mau beda ribu cepat dah batu nyari dapat kaya nak nyari aduh saya dia nyari ada mali baru sebenarnya orang diteguran nggak ribu kata anak mak mali baru menang mali saya jadi ajengan pasantren itu mereka ajengan kajian adalah anak bangsa menjadi bangsa. Ia dicoba dengan berderet. Pembelum bersikinan tadi satu kuliah. Bilang tu minta nama 10. Kita rasa kajian tu. Kita rasa dan juga pikir paling minta. Berapa kali bilang adalah saya nawe. Bapak ini tidak sikinan kata terasa. Bilang kesalahan tadi nak 10 mon lagi akan cek supaya ingat itu mana anak-anak salamanya kuatnya di pepatahan di mana di sawe bismillah lah jenanya masuk naon-naon bismillahirrahmanirrahim mulai sekilan kaca 10 lagi tinggal salapan ya ada benar belum sepuluh ini acara ada kena turun mereka apa pada benar kekajian jadi wali ya mantu udah ada tanah pakai jadi wali kamu kali ajinan mah karena kapal udah maka apa-apanya sebuah kapal apa-apa mali juga apa ayat tuh muridna ngalulihan guruna padahal perpatahan dua anak teku nanti bismillahirrahmanirrahim melem sikinan kaca 10 lebih tinggal salapan jadi udah jadi anak bangsa nah benar banget kamu budak ulah aja yang menang nyopek dari dah kamu budak yang bodoh amat kena terhilang bodohnya bisnya budak nanti siram dan kita nyopek jadi perintahan alot kersa lagi perintahan dapat lompat ke mana-mana perintahan yang dikersa dari perintahan dari kersa di perintahan dari kersa dari perintahan dari kersa dapat lompat gambaran anak nah artinya mengingatkan bahasa dia mual poe itu pokok ingat dia pokok amal